Anjir, iya. Beul aing teu nempo ka kebon ieu. Nepi ka kanggongan kieu ieu. Sikalan kumaha nya? Duit ku aing geus gede dibere teh. Tuh, ieu. Anjir. Pinuh ku jukut ieu. Da kumaha nya euy ramaseun nepi ka kieu. Wah, ieu mah euy. Eueuh deui kudu ngukut kelenci euy loba sintrong kieu mah. Anjir, da kumaha nya ieu deh kah. Ah, isuk mah kudu kita nu digawe we euy. Wah, anjir. Nyakal dari sapatuan sugan maledok kieu. Ini nyakal aing katongoh ningali cabe. Kadon nyeri hate. Bukan bakal alus jadi. Kadon maloda tadi jukut. Salubur. Untung euy boga jagong ya. Sugan we kabeneran hargana. Ganti itu cabe. Sing alus jagong hargana. Lah. Sok jagong sing mulus, sing rata gede dayana euy. Mudah-mudahan we jagong sing mulang tama ya, sing hade. Ih, saha itu euy jiga bengok si Haji euy. Heueuh da ketuna jeung pokona jiga heueuh bengok si Haji. Naon cabe euy. Makan lah. Tuh, ieu. Pika kieu anjir. Ramaseun. Hah, ieu. Tuh. Ampun deh ka anjir. Tuh, ieu nu ngarit eueuh euy. Ampun. Aku mah ngasar ngarorowak pisan teh atuh Haji. Kenal si lain dia keur fokus ieu ngadudutan jukut. Ai sia atuh RW. Wayah kieu ku kulunuan ka kebon cing ngajedog di imah atuh. Oh, Ji dewek teh tadi teh. Mesti tongoh ningali cabe ieu teh. Ngan alhamdulillah cabena mah alus. Nah, sia masih cabe alus. Biasana ge petekel geuneun. Mana ku patek cabena ge. Oh, Ji. Oh, teh jauh model kieu ya. Petek kieu. Cabena teh. Ah, sia mah kalah malikeun deui kehed mah. Lain bisa malikeun. Ngan dewek eta euy. Ieu masa. Oh, Ji teh cabe teh nya petekel jeung nah teh ku patek di. Kumaha, Ji? Heueuh RW aing mah euy. Teu ngarti deh ka ieu teh cabe teh. Da euy diparab geus kunaon-kunaon. Geus teu putih doma, puguh ning teuing ku teh jelema mah euy. Oh, Ji. Komo ku tai jelema mah. Moal baleg. Jeung komo dia mun ku tai Haji ieu teh. Nah, babajeng ku teh dewek nah kumaha sia? Soalnya tai haji mengandung ini lieur je hasa diungkapkeun jeung tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Ji pokona mah. Lieur ka dituna teh. Ari sia erek kumaha eta teh? Jeung hayang basa Indonesia aduh. Nyatu jeung karek jeung pucuk waluh oge. Sakola ge teu tamat sia mah. Ukuran nepi ka gerbang polontong ngomong teh tuh. Sia mah hayang basa Indonesia. Ji, saya teh lagi belajar, Ji. Haji mah tinggalin zaman. Popolontongan abang geus jadi RW sia eta ngomong. Iya, Ji, soalna cabe lamun kuca duk Haji. Kumaha we kos daun. Gari ngeuning kos ngaron up. Eta sia ngomong kalaleuwih patri kitu ka aing. Kumaha dia beungeut mah ampun Haji. Goblok sia. Kalaleuwih sinis ngomong teh. Awas ku aing RW mun ka dieu deui.